kangge masalah urang mengingat masalah Rajab jangan kuari geus tere akhir deui dina hadis Nabi dicarioskeun bahwa as-sholatu mi'rajul mukminin, di salat eta mi'rajna jalma mukmin. Salat eta mi'rajna jalma mukmin. Naon ari mi'raj? Mi'raj eta ibu asal kata nama parabot naik. Jadi artinya secara lugot salat eta parabot naikna jalma-jalma anu arariman. Naik naon, naik derajat, naik harga nah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eta secara lugot bahwa jalma anu daek salat eta jalma anu ku Allah bakal diangkat derajatna disanding Allah. Oke, kangge salajengna nu mantap eta salat disebut mi'rajna jalma mukmin. Kusabab ibu eta urang keur salat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kangjeng Nabi ge baheula ku keur mi'raj eta menghadap Allah nyang hareup ka Allah. Cikangjeng Nabi waktu berhadapan jeung Allah nyarios kieu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah. Sok maca teh lok ibu eta wanci kumaha atulah sasari adi tanya wanci kumaha ya keur salat waktu keur nyinaon keur maca tahiyat at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah. Anu hartosna apal teh ibu? Kami mah kiai teu perlu tanah, nu penting nyawara. Artina naon? At-tahiyyatul ari seluruh kahormatan, kamuliaan, mubarakatuh seluruh keberkahan, sholawatu seluruh rahmat lillah eta KBG milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak diucapkan ke urang tawakal keur tahiyat. Kunaon sabab ngucap kitu nan urang keur berhadapan jeung Allah jelas. Ma eta urang keur salat. Teu aya bedana waktu Kangjeng Nabi keur Isra Mi'raj menghadapi urang teh pahareup-hareup jeung Allah. Oh, parupanan burung yang harapan sajadah. Eta urangnya harapan Allah mah tekadkeun dina hate urang mun urang teh keur berhadapan jeung Allah ngeun ku beda Allahna teu katingali mantap salat babacaana kudu bener kunaon sababna eta urang lain nyarita ka jelema lain nyarita ka makhluk tapi nyarita kanu nyieun makhluk ka Allah. Nu mantap papakean kudu bersih, kudu rapi, kudu sopan. Kunaon sababna? Urang teh pan rek berhadapan jeung Allah. Lain berhadapan jeung makhluk kirang-kirang pahareup-hareup jeung makhluk ge urang teu wani nya make pakaian darapon mah. Madaek ngahareupan camat make baju doang nek ngagebot. Jamoa kajen teu boga ge eta urang nyiar eta baju nu rada endah. Komo ieu mah rek menghadapi Allah. Tah Kangjeng Nabi waktu Isra Mi'raj, waktu keur Mi'raj berhadapan jeung Allah nyarios at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah. Kumaha dia jawab Allah dijawab. Jika Allah kieu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Eta sok diucapkeun pan kurang keur salatnya. Eta jawaban Allah, ngajawaban ucapan Kangjeng Nabi cik Allah assalamu alayka kasalamatan pikeun anjeun ayyuhan nabi hei nabi wa barakatuh jeung kaberkahan Allah. Kumaha Kangjeng Nabi dibere kamuliaan ku Allah naon cenah mentingkeun diri sorangan henteu. Kangjeng Nabi nyarios kieu assalamu alaina
wa ala ibadillahi sholihin. Jadi lain ukur jangkula doang eta kasalamatan ti Allah, eta kamuliaan ti Allah. Assalamu alaina kasalamatan pikeun kami sadaya wa ala ibadillahi sholihin jeung pikeun seluruh hamba-hamba Allah anu saroleh. Mantap jelema salat mah tukang salat ya Allah. Jelema salat eta bageur kakabehan. Ulah disangka nu salat eta lain jelema anu endah bageur kakabehan nu salat. Ngadoakeun assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Eta urang didoakeun kuno salat seluruh hamba-hamba Allah terutama anu soleh didoakeun supaya salamet. Anu koret mah jalma telok salat. Eta nu telok salat boro-boro ieu jeung kitu ngadoakeun ge ka batur teh telok. Mak salaki datang ti mana bae ka imam. Teu mawana naon tapi ngucapkeun salam. Assalamualaikum. Cik salaki urang ka urang dideuleuh urang leungeunna kepat bae. Saduana teu nyingjing nanaon. Kantong dideuleuhna kempes bae. Apa bae berarti teu bebenang. Urang mah pan kadang-kadang kulantaran salaki teu bawang-bawang atuh teu ngajawab. Repeh bae jor teh budak anakna dijawab-jawab teuing saya mah ge lain. Pada dari eta mah nipu urang. Nu ngucapkeun salam di duduna deuk nipu. Ya. Mah eta salaki urang ngucapkeun artina ngadoakeun ka sakabeh nu aya di eta imah termasuk urang jeung anaknya. Jadi eta sebenarnya barang bawaan loba mah. Atuh heueuh jang naon loba sagala ge urang teh salamet mah. Assalamualaikum warahmatullahi. Eta urang ngadoakeun salamet ka kabehan. Nah dina waktu keur salat kitu. Urang teh ngadoakeun ka seluruh jalma-jalma. Terutama anu soleh melalui ucapan urang assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin dina tahiyat ya dina tahiyat ngeun pan urang ge bisa ngabedakeun urang mana bacaan wajib jeung sunah namanya. Mah coba kula neuk nanya ka ibu-ibu palalinter ta atawa parolongo bae. Ya ieu pangajian tere hangesan. Piraku tiba heula ka kuari polong bae nya. Ya ngaji bae ka unggal juru. Teu nyaho meureun ku saking pinter-pinterna malika teu inget kabehnya. Doangna teu muat kitu modal. Coba at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Semestinya bae ulah loba-loba bisi ibu-ibu polong jasan. Mah ya eta semestinya cik ibu-ibu anu wajibna kudu dibaca ku urang nu teu beunang ditinggalkeun. Kunaon sababna? Pan tahiyat akhir eta termasuk rukun ya, fardu. Teu beunang ditinggalkeun bacaan tahiyat akhir. Ya, bacaan tahiyat akhir. Coba dimulai at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Kula neuk nanya. Nu wajibna kabeh tak atawa henteu? Hah? Kunaon teu ngajawab? Kabeh tah sampai dimulai at-tahiyat sampai lillah wajib atawa henteu? Anu ngajawab kabeh meureun. Jadi aya meureunan. Lamun aya meureunan ciri urang teh teu yakin. Sabab lamun yakin mah moal ngomong meureun. Cik salaki urang eta seprit amis meureun. Berarti urang can nginum. Teu yakin ulah aya meureunan ieu mah. Jadi di antara babacaan orang at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah henteu kabeh wajib. Teu kabeh wajib artina berarti di dinya aya nu sunah aya nu wajib. Ngeun pikeun urang anu sok ngaku ahli sunnah wal jamaah mah lain berarti kulantaran urang nyaho ieu sunnah ieu wajib teh anu sunnah neuk ditinggalkeun lain. Kabeh ge nu wajib nu sunnah
lakukan fardu kalaku sunah kalampah ngaranna nu wajibna mama dengekeun ieu nya jahorengan ibu-ibu eta ngaji bae ge naon komo lamun teu ngaji nyamanya komo lamun teu ngaji kula mah sok rada melengek ieu saeutik nih cik kula eta ibu-ibu ngararaji bae hongkot nanti ngadengekeun nya gitu ngadengekeun meureun nya ngadengekeun nya mun teu disimpennya pokona mah kami mah nu penting mah ngadenge beh kiai adapun babawaan teu dipikiran at-tahiyatul lillah semestinya wajibna nah lamun nu eta emak teu endah tah at-tahiyatul lillah mana teu endah hiji teu beunang makroj hurufna tasdidna anu katinggaleun kaduana teu kadenge kecuali sorangan-sorangan acan at-tahiyatul lillah maka otomatis salat urang tahiyat urang henteu sah lamun tahiyat urang henteu sah salat mah ge henteu sah. Jadi eta mah mubarakatuh sholawatu thayyibatu berarti hukumna sunnah berarti di dinya bae mah dina salat mata ganjaran wajib menang ganjaran sunnah menang nya di dinya doang at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah orang dirinya aya nu wajib aya nu sunah mun dilakukan kurang ganjaran wajib menang ganjaran sunah menang mah sak bedakeun nya urang mah ala kadar supaya nyaho kunaon sababna salah satu syarat sah salat eta urang kudu bisa ngabedakeun mana nu wajib mana nu sunnah eta salah satu rukunan syarat sah salat kudu bisa ngabedakeun mana nu wajib mana nu sunnah kumaha teu bisa ngabedakeun otomatis ibu kudu nekadkeun mun kabeh babacaan wajib sabab lamun nekadkeun kieu cik ibu saparo wajib saparo sunnah bisa gitu bisa jalur kedua eta cik urang saparo wajib kelakuan dina salat saparo sunnah ngenu hade lamun anu wajib katekadkeun sunnah batal itu doang saparo wajib saparo sunnah ngeun hiji-hiji nama teu apal urang kan nya pokona mah kiai saparo wajib saparo sunnah gitu na tekad hate urang ngenu hade ketika orang nekadkeun kitu ulah sampaikan nu wajib katekadkeun sunnah misalnya ya pugu ruku mah wajib puguh iktidal mah wajib kunaon cek hate urang iktidal sunnah batal salat urang batal tapi eta mah nu sunnah kumaha katekadkeun wajib nu sunnah dina hate katekadkeun wajib teu masalah eta mah nu sunnah naek kana wajib mah kajen salah oge padahal mah sunnah tapi cik urang wajib endah teu ngabatalkeun kana salat tapi lamun turun dayana anu nu wajib ditekadkeun sunnah eta nu teu endah lagagap jalur katilu tekadkeun kabeh pokona kami manung lieur dirampit dimulai takbir nangtung sampikeun ka salam kabeh wajib jika teh urang kabeh nah resikona kumaha resikoan kabeh ge ja kuduna mah pan urang bisa ngabedakeun ieu mah ditekadkeun kabeh wajib maka resikona ieu ketika aya nu ditinggalkeun ku urang ieu maka batal salat urang kajen eta nu ditinggalkeun nu tinggalkeun sunnah kunaon sababna hate urangna geus nekadkeun kabeh jadi anu pangeunaheunan mah nu kahiji ieu bisa ngabedakeun mana wajib mana sunnah kahiji eta nu kadua saparo wajib saparo sunnah ngan cua hade cua nu wajib katekadkeun sunnah nu katilu nu terakhir tekadkeun kabeh wajib ngan lamun nekadkeun kabeh wajib ulah aya hiji-hiji aja kajen kalakuan sunnah anu teu dilakukeun sabab urang geus kabeh ditekadkeun
wajib. Hari ibu-ibu sok nu mana nu dipake? Oh, kami mah kabeh teu dipake. Atuh salat kumaha? Sasolatan. Atuh teh na sasolatan mah. Dong papasakan moal bisa didahar. Ya. Jadi anu bagus nama tekadkeun saparo wajib saparo kumaha jalan babari talar bae rukun salat anu 17 talar bae rukun salat nu eta lamun nu eta katalar hiji-hijina berarti salian tinu 17 sunah gitu katalarnya kabehan rukun salat mah nya niat takbir ngadeg maca Fatihah rukun tumanina itidal tumanina hari sujud lungguh sujud tumanina lungguh akhir tahiyat maca sholawat tartib mualat awe salam anu awal apalnya tapi teu bisa nerapkeun nya. Terkadang dia ditanya, hari itidal wajib tak sunah? Sunah. Ya, etanya talar eta bae nu eta. Lamun nu eta katalar berarti sesakna mah anu dilakukeun dina salat salian nu 17 eta hukumna sunah. Ngan sunah kan kabegeuning kemanya aya sunah abad, aya sunah hayat, aya sunah abad mah ibu lamun dikantun ngahaja oe mah poho sunah ditamal sujud sahwi meme uluk salam. Ari sunah hayat mah ditinggalkeun baik ngahaja maupun poho teu sunah ditambal ku sujud sahwi. Kumaha rukun kan nu katinggalan bisa ditamal teu bisa rukun. Nu wajib mah mun katinggalan teu bisa ditamal. Kuduna kumaha? Atuh kudu dilakukan nu katinggalan. Kudu dilakukan urang uluk salam assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah teu kebal ti hari tatrak dina hate urang aing gawe naon aing horeng aing tadi teu ruku mah kudu salat deui nambahan sarokat salat nu eueuh rukuan mah teu endah gitu digantian ku nu eta digantian ku eta sarokat ajan geus uluk salam nangtung deui bae nya nangtung deui baik, engke terus ruku, sujud, yuk diantara dua sujud, sambil biasa bela biasa, tahiyat doi, ngen memeh uluk salam sujud, ngen sujud sawi di dia lain namalan wajib, lain namalan rukun, namalan kapohoan urang, eta, gitu, namalan poho eta mah lain namalan rukun mah teu bisa, nu wajib mah teu bisa ditamal ku sujud sahwi sunah abad nu bisa ditamal mah ku sujud sahwi maknya ngarti meureun ka dinya mah nya oh aing kakak mah ngabijak nu kitu kami mah geus apal jampean kitu mah geus kudu diulang-ulang para ibu-ibu sadayana rahimakumullah nah ayeuna urang nyaritakeun kagorengan jalma anu telok salat mah naon eta cenah kagorenganana pikeun ku manehna bae atawa kanu seje cik Kangjeng Nabi kieu mah inna syarra tariki shalah ya ta'ada ila sab'ina rajulan min ahli wa jiranihi kaharti teu sanyana kagorengan kasialan anu dilakukeun ku nu telok salat eta bakal nepaan ka 70 tatangga jeung keluarga eta minimal jadi kabehan eta kabawa goreng kabawa sial menang murka ti Allah subhanahu lamun diantara ieu misalna diantara tatangga urang komo eta mah batur saimah urang ya aya nu teu salat eta urang kabehan kabawa sial lain saimah bae padahal anu teu salat nama eta minantu teteh misalnya tapi tatanggana ge eta kabawa si urang bisa seret rezeki gara-gara jalma anu teu salat pare urang bisa ku hapa ku ganjur gara-gara anu telok di antara kasih alam
loba mah macam-macam lain itu nu penting mah intina jalma telok salat eta mawa gorengna lain kaku manehna doang tapi kakabe geus lamun aya jelema teu salat ngomong ke jor teh nu teu salat kula nu disiksa kula anu kagorengan kula salah kunaon sababna kabehan ieu kabagian geus nu hade teh anak urang cuan anu teu sarolat nya ti leutik kana cenah geus gede mah ganti ditahna eta geus gede mah jadi kebiasaan saurang nu teu salat minimal 70 tatangga jeung keluarga kabawa sia ulah gagaba oh marukanan kumaha gitu bahkan cik hiji katerangan mah bal yasilu min yaumina hadza ila zamani adam alaihi salam bahkan eta kasialan jeungage mah bisa datang ti zaman urang kuari sampaikeun ka zaman Nabi Adam baheula cik hiji katerangan mah para jasa mantak waktu Kangjeng Nabi masih keneh jeneng mah eta Kangjeng Nabi masih keneh jeneng sahabat Nabi ngaranna Uqail bin Abi Thalib eta sahabat lempang bareng jeung Kangjeng Nabi begitu kula cenah lelempangan bareng jeung Kangjeng Nabi aya 3 perkara nu selama lelempangan nu kaalaman ku kula nu jeung bareng jeung Kangjeng Nabi eta 3 perkara makin nancepkeun makin nguatkeun keimanan jeung kaislaman kula hiji cenah ge mah cik cacahan Ki Uqail bin Abi Thalib teh Ba'awaluha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aroda ayak dia hajatahu wa kana bihi dai asjarun wa qala li imdi ilaiha wa qulaha inna Rasulullah yaqulu ta'alaina wa kuni li sitron fa in uridu an atawaddoa cik Kangjeng Nabi kelelempangan ka sahabatna kel ieu kula rek kahampangan ti kurang bejakeun ku tatangkalan nu araya kuarinya bejakeun kadarieu kitu liung kula tatangkalan kurang rancep mah ka dieu liung kula kulana kahampangan nyumput ti kurang supaya ngahalangan jauh urang ge meureun mun sok kahampangan telok dinu lame nya mah nya nu kiwer bari tengah jalan misalna sok nyarat tempat anu liku tah eta Rasul mah kitu teangkeun eta tangkalan bejakeun kulana kahampangan ka dieu tah kula tutupan pamastamtaktum risalata ila wal asjaru qading qataat min usuliha wa tahawalat haulau can datang-datang acan cenah kula kana eta tatangkalan eta bejakeun omongan Kangjeng Nabi eta tatangkalan kabeh mah geus ting dorok-dok naon ting dorok-dok lain rubuh ngarangkat maneh tina jangkar-jangkarna tina akar-akarna kabeh ngangkat sorangan terus wa tahawalat tahawalahu ngider cenah ge mangahalangan Kangjeng Nabi hatta paragon Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beres Kangjeng Nabi tina kahampanganana parojatu ila parojat ila makaniha tidinya mah eta tatangkalan kabeh balik deui ka urut-urut mukjizat Kangjeng Nabi balik deui mah ka urut lobangna masing-masing nararangtung deui hiji caciki Uqail kula meni melengak cik urang ge mun manggih nu kitunya mah teu anehna nya oh cik urang ngageroan tangkal kayu euy cik nini kula neuki ka dieu kulo halangan eta tangkal kayu lain ngahalangan kalah rumbuh nimbuk nini ya hewan nu kadua wasani golabanil atsu nu kadua kula ieu cenah teu kawawah hayang nginum ciki Uqail waktu keur berjalan bareng jeung Kangjeng Nabi partalabtul ma'a falam ajidu kula nyaran banyu nyaran cai kongal juru Allah teu manggih faqala alaihi salam cik Kangjeng Nabi ngomong kieu usud ila hadzal jabal waqra'hu mini salam nan dia teu manggih cainya teu kieu bae cik Kangjeng Nabi geura naik ka luhur gunung gelas gunung tina batu mah gunung kabeh laju ku dia bejakeun aing salam gitunya ka gunung kabeh cik Kangjeng Nabi wa qulahu in kana pika maun paaskini lamun di jero dararia aya cai gitunya di jero gunung coba ieu kura bere nginum gitu bejakeun cik Kangjeng Nabi kaki Uqail pakola mangka
kieu-kieu nyarita faso'atu ilal jabal dirinya kula naik ka luhur gunung wa qultu lahu maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bejakeun ku kula sakumaha nu diomongkeun ku Kangjeng Nabi we gunung jeung urang teh mah Kangjeng Nabi uluk salam ka dararia saterusna cik Kangjeng Nabi lamun ieu di jero dasar dararia aya sumber cai ieu wae na kula teu kawawa ieu hayang nginum wae na pancerkeun cai kula hayang nginum kumaha eta mah batu gunung teh eta gunung nyarita cenah ge mah pamastat namana tamamtul kalama hatta qala al jabal di kalamin pasin can beres-beres acan kula ngomong eta gunung ngomong cik gunung ngomong kieu qul Rasulillah ana mundu yaumin anzalallahu hadil ayat abki minal qazi anakuna dalikal hajat eta kami kula cenah semenjak Allah nurunkeun ayat kieu pan eta ayat Allah kieu mah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara quduhan nasu wal hijarah he jalma iman jaga kaluarga dararia diri dararia jeung kaluarga dararia di neraka anu mana suluh neraka eta bahan bakar neraka tina manusia jeung batu eta nu jadi suluh neraka jelema mah jeung batu jelema model kumaha jelema anu kafir eta kafir engkena non muslim bakal jadi suluh neraka jeung batu suluhna eta dua nu ngahurungkeun ka neraka barang kami ngadenge cik eta gunung mun batu bakal ngajadi bahan bakar neraka kami timulai harita kakuari teureun-eureun ceurik sieun batu mah sieun dijieun suluh raka palam yapko pi maun sehingga dina dasar kami eueuh cai leutik-leutik acan kaluar kabeh pake ceurik ku sieun-sieunna nan ja urang meleh ku batu ge ceurik sieun ka neraka urang mah seserian bae bari maksiat ge urang mah seserian bae terasa dosa gagalakakan bae batu mah sieunneun sehingga cenah ge mah nan kering ieu kami kering eueuh batuan ya Allah caian teu nyesa pake ceurik teureun-eureun tiba heula ka kuari nu katilu ieu kagorengan jalma salat nu telok salat wasalisu kuna namsi nomor katilu kami lempang suku jeung Kangjeng Nabi faida dahnu bijamalin yaqdu hatta balaga Rasulullah sallam kunaon teu pupukuh cik urang teh mah aya onta mah anu kabur onta anu kabur nyamperkeun ka lebah kami eta si onta teh ya pakola cik eta onta ngomong ieu mah awas di hareupeun Kangjeng Nabi mah atuh kabeh ge lain deui cara jadi hareupeun urang ya Rasulullah al aman cik eta onta Rasul tulungan kula cik eta onta minta tulung hayang disalametkeun ku Kangjeng Nabi palam yalbas hatta jaa khalaqau ahrabiyun teu eureun-eureun eta si onta ngomong kitu sehingga teu kebal cenah gue torojol aya urang Badui nu boga eta onta wa mau saya pun maslulun bari jeung ngalugaskeun pedang horeng eta si onta urang dicecer-cecer ku eta jelema dilugaskeun pedang pakola Nabi cik Kangjeng Nabi mat duri bin hadzal miskin he mang neuk dikumakeun ieu onta kitu ku mamang cik eta jelema ya Rasulullah istaratu bisa manin kasiri kula meuli onta mahal ya hargana dasar mah mahal walaisa huwa yutuini teu nurut cenah ka kaula ieu onta wadal jadi cik urang teh mah titah mawa anu teu daek pan onta mah alat pikeun kendaraan baheula mah can aya mobil can aya motor can aya kapal mah onta jelema boga onta eta jelema sugih dibeli ku kula mahal-mahal cenah wadal fa uridu an adbahu maka mending dipencit ku kula sanggeus dipencit pantap yo bilawi mending dipanggang ku aing dagingna cik urang teh atuh aya gunana henteu wadal mending dipencit di dahar daging cik Kangjeng Nabi kata onta 5 taksihi kunaon kitu dia onta teu nurut ka dunungan dia kunaon dia wadal jangan dipencit tuh cik eta onta ya Rasulullah lastu aksihi minal amal kula mah nentang ge kadunungan kula lain nu digawe ieu
lain nu makaya kula mencek eta onta walakini aksihi min dalikal amal qobi ingdahu tapi kula mah teu nurut ge nyingkahan pagawean anu goreng di sekitar gunungan kaula eta di sekitar gunungan kaula cik urang teh mah kalakuan masyarakatna teu ararendah li anal qabilat talati huwa biha ya namuna min salatil isyail akhirah terolok salat subuh eta masyarakat didinya cik onta terolok salat kabudangan bae terolok salat subuh terolok salat walau ahadaka ayusoliaha ahaduka an ala aksiahu lamun cenah Kangjeng Rasul bisa mah ayakeun perjanjian jeung urang dinya mun salat kula geus nurut ka dudungan kula. Itu sebab termasuk dunungan kula da tolok sarolat. Mantap kula sieun pa ini aqabu ayang zulalim adabu minallah. Kula teh sieun katurunan siksa Allah. Mah tah eta kagorengan jelema telok salat onta ge sieun. Sieun katepaan ku siksa Allah. Mantap mah eta mah salat mah pentingnya. Kunaon sababna salat eta kieu mah aliko qabla liko papanggih jeung Allah sameme urang papanggih di alam akhirat. Eta orang tadi keur salat papanggih jeung Allah. Sapoe sapenting berarti sabaraha kali mah? 5 kali papanggih sapoe sapenting. Lamun urang sapoe sapenting jeung tatangga papanggih 5 kali, eta urang mah moal ragu-ragu. Moal asa-asa pasti wau mah geus jelas. Naon sababna sapoe sapenting panggih 5 kali. Tapi jajal telok panggih-panggih atuh moal wau-wau. Mantak lamun urang sapoe-sapoe papanggih jeung Allah 5 kali piraku Allah kawauheun ka urang. Jauh urang ge ku sering-sering na panggih jeung salaki nya meuneung geus teu asa-asa. Bener tah? Eta ka salaki geus teu asa-asa ku sering-seringna panggih hayang majus ge geleger bae. Geus teu asa-asa ieu. Bahkan kadang-kadang malaikat teu wau urang ka salaki ku saking sering panggih. Jik salaki jieunkeun kopi da kami eta ke maneh memang saha yang dijieunkeun kopi. Pan berarti tawauhan eta ka salaki nanyakeun deui ai kumaneh saha kitu yang dijieunkeun kopi atuh puguh salaki kumaneh. Jadi urang teh geus papanggih jeung Allah sapoe sating 5 kali piraku eta Allah kekenaleun ka urang. Sabab mah salat eta dilakukeun cik Allah aqimi shalah li dzikri lakukeun salat pikeun mengingat kaula. Berarti jalma sok salat mah ciri jalma nu inget ka Allah kitu bae. Nyirikeun jelema ingat ka Allah eta sok daek salat. Jelema telok salat kajeun ngomong ingat ka Allah bohong. Eta jelema teh ingat ka Allah henteu. Nu ingat ka Allah mah daek salat sabab ingat ka Allah eta lain berarti asal inget bae. Doang hakekok mah salat eta panjenengan pikeun mengingat Allah geus tungkul besa gadeung ingat ka Allah eta urang salat. Ngeunaheun amatnya. Komo eta lamun salat baheula ku Kangjeng Nabi teu ditawar eta mah 50 rakaat bae. Salat 50 rakaat bae teu ditawar ku Kangjeng Nabi mah teh urang ribuh jasanya. Kirang 5 waktu geh eta urang teu kawawa ngalaksanakeunana. Munasabah cik Nabi Musa waktu Kangjeng Nabi Isra Mi'raj. Begitu tas menghadap Allah cik Nabi Musa Muhammad titah naon dia ku Allah. Cara puguh kula jeung umat kaula titah salat 50 waktu ameuh cik Nabi Musa. Menti gua mampu gara bebe jadi dia ka Allah nawarkan itu. Sampaikan sabaraha kali kami ngejan Nabi nawar tidak 50 jadi 5. Bayangkan bae ku. Bulak-balik ku saking karunya ka umatna. Mah horengan cik Nabi Musa kajian 5 Muhammad moal kuat eta umat dia. Mun bisa manawar deui cenah ka ditu. Cik Kangjeng Nabi geus teu kawawa kula isin. Nawar ke sabaraha puluh kali kula bolak-balik ieu. Diturunkeun 5, diturunkeun 5, diturunkeun sampekeun jadi 5 tina 50. 50 geus 5 burung kudu kudu nawar deui kula atuh teu kawawa ku isin. Urang saya sering-sering ku isin. Heeh. Geus lah lajuna geus tarimakeun bae cenah ieu. Sugan marah rampuh, sugan kuat. Kenyataan memang orang Kalapa Ading lo menurut kuat dong. Kita sholat di bawah. Orang Kalapa Ading lo beta. Anu tak kuat dan sholat 5 waktu. Popongkol masa dibeuteung ke bokangkat. Golotrok mah pinuh ku bata beus. Ka bawah ka dorong. Tapi leungeun eueuhna naonan takbiratul ihram teu mampu. Doang nu setruk. Teu mampu bener. Jelema eta lamun teu kuat iman moal mampu salat. Sabab mah ulah ta teu mampu ulah ta teu salat kieu bae.
urang kana salatna kusal-kusal degera prak-prak eta dihukuman munafik padahal mah salat